keur di kantor mah tuh biasa deui bae atawa di pasar biasa deui bae teu istiqomah iman. Ieu ahli-ahli Mekah teh ketika Kangjeng nyarita ke ahli Mekah bahwa dirina diangkat sebagai Rasul Allah nyana ngajebian. Ahli Mekah teh ketika Kangjeng Nabi dakwah nyaritakeun bahwa dirina diangkat jadi Rasul teh dibere mukjizat bentukna Al-Qur'anul Karim nyana ngajebian. Lain sakadar ngajebian ahli Mekah teh kabelah dieuna loba pisan tuntutan ka Kangjeng Nabi sehingga ngamusuhan ka Kangjeng Nabi. Lain sakadar ngamusuhan ka Kangjeng Nabi, bahkan Kangjeng Nabi dianiaya ku ahli Mekah. Lain anggeus datang ka dinya diusir Kangjeng Nabi. Masya Allah. Ku iman-imana urang ka Kangjeng Nabi andai kata nyana diusir da ku ari, urang siap narima kedatangan Kangjeng Nabi, siap perang jeung ahli Mekah. Urang ku iman-imana boro Kangjeng Nabi na sakadar aya Mang Muhammad ge ka dieu Muhammad ka dieu mah ai ka deuleu ngajingjing mah ka dieu lepas tangan mah pagon Muhammad tinggal Muhammad kayak Kangjeng Nabi mah kos kitu. Jadi geus luar biasa sabaraha lapis Kangjeng Nabi dianiaya diusir Kangjeng Nabi. Biasa bae Kangjeng Nabi. Utusan Allah teh kos kitu. Atuh warasatul anbiya nage kuari kitu bae. Kitu bae lamun warasatul anbiya ulama kuari nu ngomongkeun. Anu ngabenduan bohong teh warasatul anbiya na. Tetep bae warasatul anbiya teh loba jasa musuh di sekelilingna. Ulah disangka ulama warasatul anbiya teh jelema pro kabeh. Lain. Justru kiai lamun pro kabeh eta mah kiai Golkar. Eta mah kiai pemerintah tah mah. Lantaran jana akur bae ngeridit ya boleh-boleh saja cek jana. Saya juga ngeridit. Udah jangan didengerin cek jana. Pro berarti. Ketika anu korupsi ya nggak apa-apa yang penting bagi-bagilah. Emang di dunia mah begitu. Berapa sih korupsinya? Ini cuma 1 M ya 200 matu kesini. Apa-apalah udah. Nggak ada yang anu judi sit atuh aing. Aya sit segala tak kiai Golkar mah. Entak teh didarengekeun ilmu. Loba ilmu atelnya nah hayang mikeun ilmu. Teu bisa. Naon sabab lantaran akur bae jeung nu kari itu akurna. Jeung nu kari itu akur mantek lamun kiai anu bener warasatul anbiya tapi haram teh korupsi. Teu hayang setik-etik acan, racun teh kos kitu teh musuh jeung nu korupsi. Aya jelema keur ngemawa kotok jago bae dipale ku nyana teh set dijantur nyaho sia jantur. Nah, teh nyaho kan jantur aing ge nyaho di sia eta. Diputer-puter teh diadukeun ku nyana diharamkeun ku kiai nu ngadu kotok gregeteun ka kiai nyukur kieu beb naon da kana ku kieu kitu tah naon tah tuh siapan nyaho tah tah eta diharamkeun ku kiai tuh kiai musuh kiai eta mun ngamusuhan ka kiai loba musuh ketika nyaritakeun hukum tah akur jeung pamarentah ngamusuhan ka kiai. Lamun kiai lain ahli Allah oyag ujian. Tapi kiai aya teh aing dimusuhan ku sia sadaekna sia. Isuk pagi atoh geja pararae aing moal ngaku ka sia. Teu berat deui Allah tuturkeun ku sia. Tahu ape ka ditu. Kitu aing mah jeung Allah tenang geus. Malah mah teu berat aing ditinggalkeun ku sia. Endahan kos kitu kiai Allah mah. Ai lain kiai Allah mah ulah gitulah tuh. Kan sok aya kieu. Eta kiai kiai pohon ceringin tuh mah kiai bersemi kembali dak sabaraha puluh jeung ratus kiai nu hancur ku Golkar sakedeung deui Golkar bersemi deui kula nu mantang ngomong-ngomong gitu teu bendu kula mah ka Golkar jelema mah tetangga urang tapi kehancuran pondok pesantren
Kiai jeung Ustad sing hade eta ka Golkar tah orahe taneuh teman-teman sing hade untuk besi boga tatangga Golkar jauhan mun hayang berkembang agama deuleu luluhur urang ratusan kiai di Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat ajur ku Golkar masa urang deuk leuwih ajur deui cenah atuh ku PDI sarua bae sarua ku Demokrat mantu komo Demokrat mah atuh sagedeung deui ge bensin naik deui ngan ku sebab Golkar mah cikal bakal nu ngahancurkeunana eta teu kudu dihitungan pondok jeung kiaina Pandeglang Serang Tangerang ala lajur loba nu careurik kuari di Bandung loba nu careurik di Garut pondokna bertingkat tapi hese magahan ngaji apa kudu diulang deui kos kitu tah sing hade mata Golkar mah nya oretan nya orang belang tah mah sing hade geus pokona mah asal aya nu baju-baju koneng geus sing hade tah tuh koneng tuh awas teh aduh Masya Allah. Nah iya ahli Mekah urang maca satu ayat dibaca ku urang di akhir zaman tapi menerowong urang ka baheula zaman Kangjeng Nabi masih keneh jumeneng ketika Kangjeng Nabi nyarita di hareupeun ahli Mekah nyaritakeun bahwa dirina diangkat sebagai utusan Allah ngabejakeun bahwa Al-Quran sebagai mukjizat tapi tetep bae ahli Mekah teh inkar terhadap karasulan Kangjeng Nabi inkar terhadap mukjizat nu dibikeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedengkeun nu ingkar ka Kangjeng Nabi nu ingkar ka para nabi nu baheula disiksa ku Gusti Allah tanu mantak bejakeun Muhammad kisah para nabi nu baheula ketika umatna inkar ka para nabi ketika kaumna teu percaya ka mukjizat bejakeun dihancurkeun ku Gusti Allah sing ade bejakeun turun ayat alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makannahum alam yarau wallahu alam bimuridi apakah teu pernah nareuleu ahli Mekah para kufar-kufar fi asfarihim dina lalakon leumpangna sasabaanana rekreasina ka negara-negara lain ti Mekah nyana menuju Sam ti Mekah menuju Syria ti Mekah menuju Libanon ti Mekah menuju Israel menuju berbagai negara-negara nu pernah disiksa ku Gusti Allah apanya na teu pernah neuleu satu pertanyaan deuleu atuh cek urang wahai ahli Mekah deuleu ku anjeun saksikan ku anjeun tuh negara-negara nu pernah disiksa jadikan itibar jadikan barometer jadikan contoh kam lakna min qablihim min qarnin kamna kam khobariyah dibejaan ku Imam Jalal lantaran kam teh aya kam istifhamiyah aya kam khobariyah lamun ngaji alfiah mah geus geunaheun jasa kok bisa nyaritakeun kam khobariyah pan asupna di dieu teh kana jumlah fi'liyah atuh geus nerop-nerop bae aing geus ngaji alfiah lamun kamna kam istifhamiyah pasti asupna teh ka jumlah ismiyah kam zaidun qaimun kam dan lain sebagainya kam dirham kam min dirhamin malakta dan lain sebagainya tapi lamun asup ke jumlah khobariyah geus lain carita heula awalan wah tuh panjang ka dituna moal nyaritakeun eta teh mah teu caritakeun budak teh mos itu mah budak santri nu geus kumisan teh anu ngaji alfiah anu sababaraha kali teu paham-paham teh teu awalan le tah takamna kamu bariyah sarua
ke macem-macem kurang mun dibongkaran nah ieu keur dicaritakeun jadi kamu bariah asup kana jumlah pilih kam ahlakna min qablihim jadi asupna huruf teh kanyahoan asup ka jumlah ismiyah asup ka jumlah pilih lain mah santren mah kitu ngeunaheun nu matak moal sieun-sieun babacaan ge santri mah khutbahna sadaek lah santri mah moal sieun-sieun sebab salah ge teu kanyahoan salah kos bener bae geus pokona kam ahlakna min qablihim min qarnin dalah ku anjeun wahai ahli Mekah saksikeun ku anjeun saksian wahai ahli Mekah kam loba pisan di mana kasiron ngajuaban ahlakna nuku aing cak Gusti Allah dirusak min qablihim memeh ahli Mekah min qarnin umat-umat generasi-generasi kaum-kaum manusia-manusia nu memeh aranjeun ahli Mekah dirusak dihancurkan disiksa loba pisan deuleu ge nagara eta lempang baca maka ditu saksikeun coba ge emang kaum nu baheula kumaha dibere tilu ku Gusti Allah kaistimewaan hiji makkannahum fil ard ma lam numakkil lakum dua wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara tilu wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim tilu umat nu baheula dibere ku Gusti Allah nomor kahiji makkannahum fil ardi malam numakkil lakum Allah mere ka orang-orang nu baraheula dibere ku Gusti Allah fil ardi di muka bumi malam numakkil lakum kana kakuatan jeung kajembaran nu teu pernah didikeun ka aranjeun kabeh wahai ahli Mekah mantak di dia iltifat fihi iltifatun anil ghaibah pantadina di dituna kitu min qablihim makkannahum gaib dah min qablihim ahli Mekah memeh ahli Mekah makkannahum memeh gitu mereka gitu ka makana hum ka kornin teta make hum min qablihim memeh ahli Mekah kebelah dia nak malam numakil lakum kok jadi hitob tak ieu tang nu kitu ngaranna pan tadi mah gaib batak di iltifat wal iltifatu wa huwal intiqalu min badil asalibi ila badin komin aya rahasia dap sukuk supaya ulah aya mang supaya melempang pikiran urang umatnya supaya bener nyongsong etalah iltifat ngaran dilagah luar biasa yes ala kadar bae ieu mah kieu umat nu baheula teh lain saeutik dibere ku Gusti Allah diberi makan nahum fil ardi malam lumakil lakum beberean Allah bil quwwati wasati diberi teh pohara jasa kana nu teu pernah diberi ka aranjeun kabeh wahai ahli Mekah diberi naon hiji bil quwwati jelemana gararagah jasa fisikna di samping gararagah jasa ieu nagara teh luas saati kajembaran jeung kakuatan teh kunyana ditata luar biasa perekonomian jeung perpolitikan lantaran kagagahan jeung kaluasan aya di umat nu baheula ditata sedemikian rupa kerajaan-kerajaan anu agreng kerajaan-kerajaan anu luhur kerajaan-kerajaan anu luas jeung kuat ditata ku umat nu baheula melalui seorang raja jeung patihna didukung kekuatan-kekuatan balad-balad tentara dek perang jeung mana bagia siap luar biasa perekonomianana disuburkeun ku Gusti Allah melalui penataan-penataan perekonomian di zaman baheula kekuatan otakna anu luar biasa zaman baheula teh
pertanian. Wah, istimewa. Nu mantak dari kaum petani maju, dari kaum politikus maju, perekonomianna luar biasa. Bahkan pelaut perikanan pohara lantaran ku Gusti Allah diberena malam nu makilakum makannahum malam nu makilakum kekuatan jeung kaluasan pohara jasa tanding cak Gusti Allah umat nu baheula mah deuleu di Syam, deuleu di Syria, deuleu di Iran, deuleu di Israel, deuleu deui di berbagai negara-negara. Kekuatanana pohara jasa ulah di negara nu maju baheula di Indonesia baik kerajaan Yogyakarta, kerajaan Ibu Tinte Surakarta, kerajaan di Lampung, kerajaan di Medan, kerajaan kararuat di zaman baheula ngabangun pohara jasa. Kapoharaanana ngabangun zaman baheula tah deuleu tah naon eta tah sangego dibom teu ieu-ieu. Tu jembatan nu aya di Bandung teh teu ieu-ieu. Jalan eta nangieun saha ieu. Puncak nu sakitu ieuh poharana nangieun zaman baheula zaman kerajaan Wilhelmina. Karaga nu baheula mah tangieun jalan panarukan kitu. Anyar penarukan menang saha? Baheula ditata negara teh pohara istimewana ku raja. Kuari mah jalan nu aya dijual ku lurah. Dijual kuari. Baheula mah ditata ieu perumahan, ieu pakuburan. Kuari kuburan dijual deui bae. Ku saha? Siatan nu ngomong. Aing ngajalanan doang aing mah. Lain ditata tuh kuari mah. Masya Allah. Pikir coba ku urang, ya Allah ya Rabbi, baheula dibangun ai eta dibuatan saha? Beuh nang hese jasa kuari jadi gereja, lain ditata dieuweuhkeun. Ya Allah ya Rabbi, berbagai gedung-gedung anu luar biasa hebatna jeung kokohna dihancurkeun. Lain ditata kuari mah penataanana penataan ngan saukur neangan peperet jeung peperet bae. Jalan cai baheula buatan saha? Pohar jasa. Kuari mah jalan cai nu kuari dijual deui bae. Geus jalan, kuburan dijual. Malah aya lurah nu ngajual masjid. Aya lurah nu ngajual masjid. Wah, cenah banyak kiai. Ya beneran, di mana? Di Amerika Serikat. Pokoknya geus teu endah dijual. Lain ditata baheula raja teh pohara jasa ka rakyatna. Deuleu wahai ahli Mekah, cak Gusti Allah, aing teh mere ka umat-umat nu baheula, generasi-generasi nu baheula, makanahum malam nu makil lakum. Aing geus mere kaistimewaan kakuatan fisikna, kakuatan berpikirna, kakuatan digawena, wasati jeung kaluasan nagarana, gunung ditata kumanehanana, tu kota ditata dan lain sebagainya, sehingga keindahan teh nampak baheula. Sajaba keindahan nampak teh deui karapihan nu baheula pohara. Tapi ketika aya nabi datang ngaku nabi, penataan tersebut kunyana dihook-hook, embung kaseret, embung kageser, teu percaya ka nabi. Baheula kitu bae tah. Ditata dibangun kota teh, luar biasa. Di zaman Raja Fir'aun, di zaman Raja Namrud, ketika datang Kangjeng Nabi Musa nantang Fir'aun. Raja Namrud gitu kene ketika datang Kangjeng Nabi, kitu Namrud teh nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam nantang ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Datang Kangjeng Nabi Daud, Kangjeng Nabi Sulaiman, raja-raja nararentang. Sebab besi kageser keuntungan selalu datang ka dirina. Besi henteu di raja-raja, besi penghormatan kurang, pendapatan kurang, nentang ka nabina. Deuleu, hei ahli Mekah, deuleu. Berangkat coba anjeun ka Syria ka ditu, berangkat coba anjeun ka Syam, berangkat anjeun ka Israel, berangkat deui anjeun coba ka Mesir. Berangkat dari peninggalan Fir'aun, peninggalan Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam,
peninggalan berbagai nabi baca ku anjeun umat baheula nu nentang ka para nabi na hiji deuleu ku anjeun. Nomor kedua wa arsalna as-samaa 'alaihim midra aing geus turunkeun hujan ka umat-umat nu baheula dengan hujan anu sangat deras sehingga nyeun kasuburan melak kangkung jadi kangkung melak bayem jadi bayem melak nusok di dahar bau kelek teh naon kana kucai sepatan rawa kidang eta kucai jadi kucai ieu ngahujanan aing cak Gusti Allah subur terjadi Masya Allah di Paraculan eta sawah teh di Garu eta sawah teh aju di Tanduran Masya Allah anu tata dinangan sakadar sakaleng 2 kaleng begitu dipanen jadi 1 ton 2 ton 10 ton hasilnya bisa meuli mobil bisa meuli kuda baheula memereunana onta dan lain sebagainya aing nurunkeun hujan jadi kasuburan mantap di Indonesia mah indah jasa subur jasa Indonesia mah lantaran eta teh ya melak awi